Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mukasuhun kapupuhu SMP Salapan Cimahi, Komite Sekolah, guru-guru SMP Salapan Cimahi, bagi yang kasadaya rerencangan siswa-siswi SMP Salapan Cimahi. Ibu Miwa, Bapak Saderek Sadayana, akum kadulur-dulur mitra baraya sadaya, satu acana semoga urang sasarangan nyanggakan puji sinaro syukur ka Gusti Nu Maha Agung, anu parantos mapan kasehatan sareng kakiatan ka urang sadaya. Alhamdulillah pujalaran nikmatna dina danget ieu urang tiasa kempel ngariung di ieu tempat dina raraga paturai tineng kelas 8 SMP Salapan Cimahi. Sholawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjunan alam Nabi Muhammad SAW, ka para kulawargana, para sahabatna, kali urang salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Satu acana di dieun aya sababaraha rupi acara. Simkuring bade medarkeun heula runtuyan acarana di antawisna. Anu kahiji bubuka, anu kadua galindung ayat suci Al-Quran, anu katilu nyanyikan lagu Indonesia Raya, anu kaopat unjukan paturai tineng tenapi masrahkeun kelas 8 ti Bapak Kepala Sekolah Haji Asep Muhammad Sobur MPD SPD sareng ti Bapak Komite Sekolah. Anu kalima biantara pangdedel ti wawakil kelas 8 sareng wawakil guru. Anu kagedep panampi ti wawakil sepuh murid. Anu katujuh rampak sekar paturai tineng timurang kalih kelas 8. Anu kadalapan doa anu sareng anu kaparatir nyaeta tutup dilajukeun musyawarah. Kitu acara anu bakal lumangsung kiwari mung kanggo nyupetkeun waktos hayu urang mimitian acara anu munggaran nyaeta bubuka. Assalamualaikum warahmatullahi